Para mitra mga urang lajeng gede dongeng nujuduna kasarun kasayang mau. Ayeuna mangjaya dongeng baden raskeun nincak bagian ke-40 para mitra, nincak bagian ke-40 sabada namatkeun bagian ke-38. Mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan atuh urang salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga para mitra tos seueur para mitra dongeng-dongeng di Mangja Official. Mangga tinggal-tinggalian dina playlist para mitra. Kitu nya dina playlistna tos aya dongeng tos seueur para mitra tos seueur. Janten dianggo hiburan mencekap para mitra. Sababaraha waktu sen bawi aya nabatkeun hiji carios. Waduh tapi dah moal tabat sababaraha jam nya para mitra. Episode dah seueur ya gitulah dituntut bae namun biasa rada panjang ngadangukeun dina playlist para wargi teu mung sa episode nah eta ge sami sa episode namun biasa dilanjutkeun di para mitra lanjutanana aya kitu dina playlist mah nu paros aya mah gampil kitu ngalanjutkeun ka bagian sabaraha pilaritos entos tamat. Kitu nya para wargi mangga dongeng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karangan Kiling Sadina bagian ke-40 urang ngajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya urang lajengkeun deui dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kileuksa. Dongeng dihaturkeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Barang geus aya di perjalanan para mitra sadaya. Harita teh si Sarim nuduhkeun jalan ka Aki Somad. Tak kapali kaler ki supados rada caket sareng jalanna sae. Sok Mang Haris dipayun geura. Arah gancang lantaran Aki mah teu acan terangeun jalanna. Cek si Sarim bari ngareret ka Mang Haris. Nya ayo jang punten atuh Aki abdi tipayun nya Ki. Cek Mang Haris bari terus leumpang ti heula geus kitu mah bral sararea arinit ngajugjug imah palebe. Kalayan teu lila antarana si Sarim katut Mang Haris jeung Aki Somad. Ai di harita parantos tepi ka imahna palebe. Barang datang teu kudu hese beleke uluk salam lantaran palebe keur ngadaweung we dina bang barung. Malah nya palebe pisan pangheulana nyarita ngabageakeun. Oloh. Bagea jang Harim. Mang Haris, natas ti marana ieu teh meuni kakarahol geuning kakarangolol deui. Keke sareng ieu saha jang Sarim? Cek palebe bari jung nangtung terus mapageun semahna. Pang-pang namah muru ka Aki Somad. Sarta cong harita palebe teh. Ngajak sasalaman. Gap ku Aki Somad di tampanan, ari si Sarim pok ngajawab pertanyaan palebe. Numawi wangso ti Cimacan abdi teh palebe, dupi nu dimaksad teh nyaeta bade nepangan pun Aki. Nya ieu pisan jalmina palebe pun Aki teh, sakantenan nepangkeun. Cek si Sarim bari nunjuk ka Aki Somad. Oh, nya syukur atuh jang Sarim ari kitu mah. Mangga atuh caralik sadayana. Mangga Aki sakantenan calik heula Ki. Cek palebe bari terus unggah ka imahna ti heula. Terus dituturkeun kudu tiluan malah Aki Somad pangheulana. Sanggeus aya di tengah imah breh katempo ku sararea. Si Udar anakna palebe masih keneh gagaro kawas tadi isuk-isuk. Harita sakujur awak geus lecet balas digaroan ku sorangan. Sungut pok deui ngenta tulung ka indungna jeung ka bapana. Tapi barang di deketan kalah nyakar bari molotot, malah sakapeung mah nyiduhan segala rupa. Puguh kaayaan kitu teh matak bingung pikeun indung bapana. Tapi sanajan kitu, tatanggana tayanu narempo saurang oge, lantaran ampir sararea kabagean, trituna mah walatra ku panyakit teh. Sanggeus sararea dariuk kalayan tarapti pok si Sarim nyarita. Oh palebe, salares nama abdi teh bade aya picarioseun ka palebe, mangga urang canak engalna we kieu geura palebe. Cek si Sarim bari darak-dak nyaritakeun maksud kadatangan manehanana jeung Aki Somad.
Malah sakalian nyaritakeun segala rupa nuges dibadamikeun tadi. Sanggeus tamat pok dipungkas ku nyarita kieu. Tah kitu. Pamaksadan abdi teh kalihna pun aki teh palebe. Samalima Mang Haris oge parantos nyaluyuan kana rencana abdi sareng pun aki teh. Taina abdi hoyong terang kumaha numutkeun emutan palebe. Cek si Sarim bari netep seukeut ka palebe. Gancang ku palebe dijawab kalayan giat naker da puguh ato. Oh, jadi kitu maksud Jang Sarim teh nya. Atuh puguh we kuring mah satuju pisan, malah bunga we nu aya. Lamun Jang Sarim geus sideng narekahan kasusah urang. Atuh salajengna teu kinten ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kasalira aki nu parantos keur saluntur mana bade ngurbankeun tanaga kanggo ngalanongan anu teu daramang. Dupi panyawatna teh kieu geuning ki. Sakumaha nu kauning aku aki, kaayaan pun anak samalisanen pun anak wae. Seueur murang kali. Sareng ieu teh panyawat teh nerekabna ka murang kali wungkul kitu tah. Cek palebe bari nunjuk ka anakna. Nu anger keneh kawas barang ti mimiti. Aki somad pok mimiti nyarita. Nunya upami kitu mah aki ge sami nuhun atuh palebe. Kalayan sadayana nunuju tumiba ka tuang putra sareng sadayana urang dieu. Ku aki teh kahartos pisan sarta ku aki parantos katingali. Tah kulantaran kitu aki bade amanat ka palebe khususna. Atuh ka sadaya warga kampung Cikarancang dina umumna. Sagala nu tumiba ka urang kudu ditarima kalayan kasabaran dibarengan ku ikhtiar. Oh mat ulah rek aral subaha sok sumawona ponok pangharepan mah ulah pisan. Dah kulantaran ayeuna mah aki teh geus nyaksian kana naon-naon nu tumiba kana sapangeus lembur Cikarancang. Ayeuna keneh aki bade amitan pikeun miang ka nagara siluman. Ku aki kacida diantos-antos pidu ati sadayana. Dah sakitu bae ayeuna mah lantaran teu aya di waktos kanggo panjang cumarios kitu tanu. Cek aki somad bari panon netep seukeut ka anak palebe. Nu keur gugurubugan bari gagaro. Palebe pok nyarita deui. Duh atuh rebu nuhun aki. Sadaya piwejang sareng amanat ti salira aki teh tangtos ku jisim abdi bakal diperhatoskeun pisan. Atuh salajengna jisim abdi teu kinten ngiring bingahna. Kalaya nampi kana sagala rupi kasayan manah aki. Mangga ku jisim abdi atas nami sadaya warga lembur Cikarancang. Didoakeun pisan ki. Mudah-mudahan salira aki kalihna Jang Sarim sing salamet di perjalanan. Kalayan enggal hasil sagala rupi nu dimaksad. Mangga wilujeng angkat nun. Cek palebe bangun nu kacida bungahna kadatangan ku jalma. Nurek nulungan ka urang Cikarancang. Lantaran harita palebe keur reumeujeuna ngarasa bingung jeung kacida sumpegna. Mikiran panyakit anakna. Ari ieu kabeneran datang pisan hiji jalma nurek nulungan. Atuh puguh we ngadadak ceng harap palebe teh. Teu beda jeung tatangkala nu layu kasirna kasiram ku cai hujan. Harita keneh cangker deui jeung seger deui. Sarta katempona pikaresepeun. Atuh ari geus kitu mah teu loba deui catur. Harita keneh aki somad jeung si Sarim arinit ningalkeun imah palebe. Ari Mang Haris teu ngilu lantaran geus asak badami di tadina keneh. Para mitra sadaya, kebat perlampahanan aki somad jeung si Sarim. Duanana laleumpang cepet maju ngidul, satungtung masih seuk deukeut keneh maka lembur duanana ge taya nu nyarita. Estuni ngahanca pagawean, satincak-satincakna teh. Kumanehana teh bener-bener ngatur tanaga. Lantaran santeuna rek init ka nagara siluman teh sakitu jauh perlampahanana. Si Sarim ari dina hatena mah ngagulung ku picaritaeun jeung loba nu rek ditanyakeun. Tapi aki somad leumpangna gancang naker nepi ka mineng tingaleun si Sarim teh. Eta mah budak ngora leumpang jeung aki-aki. Estuning eleh cepet, eleh gesit jeung eleh sagala-galana. Boro-boro bisa ngobrol ngaler jeung ngidul dalah nanyakeun pasoalan nu penting oge teu bisa si Sarim teh. Ku ngudag-ngudag leumpangna aki somad ge si Sarim ampir soak.
Daeta lempang na Aki Somad lir puyuh we para mitra sadaya cek paripaosna. Norolong sok sanajan dinu nanyak ge. Eueuh riuk-riuk capek. Eueuh riuk-riuk ripuh. Lempang Aki Somad geus biasa sigana teh. Malah teu kaop ngalieuk si Sarim sok tuluy katingaleun jauh. Kulantaran kitu kapaksa si Sarim lempang husu naker. Ngan sirikna teu dibilangan wungkul lengkah Aki Somad. Atuh ku lempang kitu mah para mitra. Lemureuh Cikarancang teh geus jauh beras ka hiji jalan gede nu lempeng jeung datar. Malah bakat ku hayang bareng terus si Sarim lumpat sakedeung ka gigireun Aki Somad. Teu lila ngareneng lempang jeung Aki Somad. Teu lila pok si Sarim nanya, "Ki, bade ka mana nu dituju ku urang teh Ki?" "Nah caket. Negara siluman teh Ki," cek si Sarim ngarengkahna di gedean. Bade jeung ngahegak capek, kesang nyurucud. Eta omni morolok masihan sakujur awakna. Jeung deui dina lempang teh es tuning digancangan, lengkah dipanjangan, maksudna mah cenah sieun tingaleun jeung ngatur sangkan bareng jeung si Aki Somad. Waduh, jauh tujuan urang teh Jang Sarim. Malah lamun ku lempang biasa mah paling gancang ge sapoe sapeuting. Tah kulantaran kitu urang kudu bisa lempang luar biasa sangkan buru-buru tepi kanu dijugjug. Sarta kudu bisa tepi samemeh panon poe mengok ngulon poe ieu. Jawab Aki Somad bari tetep lempang teu galideu. Waduh, pamikieu mah tuh. Abdi ge kada oper persneleng Ki duh. Ya mah. Ai poe kakara abdi mah yeuh. Lempang ni sakieu capena yeuh. Lah, teu biasa abdi mah lempang luar biasa teh. Aduh, sedang lempang biasa ge capek yeuh. Oh, carana mah gampang Jang Sarim. Lamun hayang buru-buru tepi kalawan Jang Sarim teu ngarasa capek. Jang Sarim ulah ngomong wae sarta ulah wakalabal tetanya kitu tah. Ari sua nu bakal kasorang jeung nu bakal kaalaman ku urang mah engke ge tang tu ku Aki diterangkeun. Tah kulantaran kitu ti mimiti ayeuna omat ulah ngomong wae nya. Cek Aki Somad bari ngareret ka si Sarim tapi tetep bari lempang gancang naker. Oh mangga tuh Ki. Mangga lah. Jawab si Sarim ponok lantaran lamun caritaanana panjang bisi matak jadi capek. Geus kitu mah jep duanana teu aya nu nyarita deui. Si Sarim jeung Aki Somad jarong-jong lempang, kalayan teu bari nyarita, samalah lamun kabeneran rek ngaliwat lembur, sok ngahaja mapai jalan ka sisi nu sakira teu tepung jeung jelema. Ari nu dimaksud sangkan teu nyarita, sabab tangtu ari tepung jeung jelema nu sejen mah, lamun teu nanya kudu ngajawab nu ditanya. Teu kacaritakeun di jalana para mitra. Cek paripaosna jauh teu burung cunuk angang teu burung datang ari bakatku dikeureuyeuf mah tuh geuning nya. Ari bakatku dikeureuyeuf mah teu burung nepi kanu dijugjug. Sakumaha caritaan Aki Somad? Lamun lempang teu bari nyarita tangtu bakal tereh tepi. Lantaran tetela salengkah babandinganana hampir sarua jeung 100 meter. Jadi lamun ngalengkah 10 lengkah teh hartina geus ngaliwatan kira-kira sakilometer. Tapi ari rarasaan si Sarim mah lempang biasa bae. Kirawan cipecat sawad si Sarim jeung Aki Somad geus tarpi ka hiji gunung. Hiji mumunggang gunung horeng nu dituju ku Aki Somad. Tayalian ti iwal gunung Susuru anu aya guha jalan ka nagara siluman buta anu ngaran Prabu Anom Lokabisesa. Ngan samemeh naek ka Sanghyang Taraje. Reg Aki Somad eureun heula lempangna sarta pok nyarita ka si Sarim. Eureun heula Jang Sarim di dieu yeuh. Lantaran ari geus di dieu mah sakedeung deui ge bakal tepi kanu dijugjug. Sok diuk heula singsal se sabab Aki rek papatah ka hideuk. Cek Aki Somad bari gek manehna teh diuk dina taneuh nu pinuh ku lukut. Ari gek didiukan meni empuk da puguh lukutna meni kana lepisan jiga nu tara katincak manusa. Da eta mah kaayaan lukut para mitra. Ceuk nu lohong, ceuk nu bohong teh mah lir ibarat buludru. Iti didiukan teh hipu kabina-bina. Matak benah, matak ke tumaninah cicing didinya. Jeung aneh deh ku bareresih di tempat eta teh. Nyata disebut puncak Gunung Taraje teh. Atuh harita ge
barangku Aki Somad di bejaan telubat catur deui ngaungekeun si Sarim teh ngan kulantran biasa sok ngomong maneh nage tuluy nyarita mangga ki lantaran abdi ge meuni capek lempang deui lah komo dibawa nanyak bari jeung panas poe aduh meuni Senin Kemis amakan teh sangkilang gigi deus dioper ka hiji teh hanger we bikaripuh jebah kenal pot abdi mau nimburut-but wae deui lah mangga lah ki bade cumarios malah ku abdi bade di Bandungan jawab si Sarim bari gek diuk dina akar nu nyagak tapi gancang ku Aki Somad dicarek malah make ditepak sagala pingping si Sarim teh his ulah diuk dina akar nu nyagak di dieu mah ujang sok pinah kana taneuh kawas Aki yeuh cek Aki Somad bari nunyuk kana ka taneuh nu kanal nu lukutna kana lukutna gigireun manehna wah nah matak naon ki ngareunah puguh diuk dina tonggong muning komo bari katebak ku angin pagunungan anu ngahiliwir kieu mah yeuh mun nikmat ki jawab si Sarim tapi sanajan kitu ari diukna mah keukeuh bae pinah lantaran para mitra teu nurut kana papata Aki Somad bisi matak goreng balukarna sanggeus nyata si Sarim pindah diukna terus nanyakeun deui nah kunaon ki lah make jeung teu meunang diuk dina catang sagala rupa sapi sok sanajan kitulah geus abdi da geus pindah ayeuna mah ulah kunaon leuleuh Sarim pamali jang Sarim lantaran urang teh keur aya di satengahing perjalanan anu nuju ka nagara siluman lamun ujang diuk dina akar anu nyagak bisi urang katalimeng teu nyaho jalan balik untung sakitu ge di dieu masih keneh luareun wates nagara siluman lamun heugeus liwat wates wah cilaka urang teh jigana jang Sarim kitu nya ki atuh teu ngawartosan di tadi keneh walaupun urang teu bisa balik deui cilaka tuh ki urang teh bakal sangsara meureun cek si Sarim garibek gek diuk hareupeun Aki Somad ari ujang apan bio di bejaan ku Aki geus ulah nyaritakeun kana pasualan anu teu aya hartina ayeuna mah mending buru-buru regepkeun Aki rek mere pepeling sangkan pagawean urang hasil nu dituju sangkan pagawean urang teu gaplah hartina mah urang teh meunang hasil nu mucekil da sahanteuna atuh urang pagawean kieu teh kudu dimodalan ku tanaga nu sakitu gedena tanaga urang ku jalanan eta nempuh ieu perjalanan nu sakitu lilana sok regepkeun cek Aki Somad eureun heula nyaritana bari ngusap kesang nu ngorolok dina tarangna si Sarim teu nyarita kalah panonna molohok ka Aki Somad tandana geus siap mere pepel narima pepeling teu lila pok Aki Somad neruskeun caritaanana jang Sarim sakedeung deui urang bakal nincak nagara siluman buta hejo nu jadi pamunjungan Basuri baru urang teh ka nagara buta hejo Aki cicing heula jang Sarim urang teu boga waktu pikeun nyaritakeun teu pararugu sok Bandungan nu taliti ngarah teu salah harti lamun engke geus aya di nagara siluman buta omat ulah rek nyarita sakecap-kecap acan lampun lantaran lamun teu kitu urang moal bisa neangan piubareun lemur Cikarancang ari nu bakal dijalankeun ku urang nyaeta ilmu siluman jadi lamun di alam manusia siluman teu bisa nempo ka urang tapi urang teu bisa nempo siluman tah ilmu siluman ku urang duaan teh dipake urang injeum sakedeung pikeun ngajalankeun pagawean urang lamun engke urang geus aya di nagara siluman awak urang moal katempoeun ku para siluman sedang urang bakal bisa nempo ka para siluman di mana engke geus hasil asup ka nagara siluman buta hejo sakur nu katempo jeung kadenge kudu dicatet dina hate sing taliti tapi sakali deui omat ulah rek nyarita pikeun gantina sangkan bisa silih bejaan cukup kuno jeung isyarat leungeun we sarta kade ulah poho salilana jang Sarim ulah jauh di Aki malah namun perlu cekelan ta baju Aki tah sakitu nu perlu diingetkeun ku jang Sarim kumaha ka harti ujang cek Aki Somad bari neuteup ka si Sarim kahartos ki lah nanging abdi bade tumaros ka Aki
upami abdi hilap kana papatah ti aki ngomong cara ayeuna kieu kumaha tapi balu kareunana cek si Sarim bari molohok ka Aki Somad. Dina hal ieu teu aya poho jeung teu aya dihaja jang Sarim. Bat nama sarua bae matak cilaka. Urang moal bisa balik deui ka lembur Cikarancang sarta moal bisa papanggih jeung anak pamajikan. Lamun geus kajadian kitu boro-boro bisa ngubaran batur atuh. Awak sorangan ge tangtu bakal nanangan sangsara anu taya hinggana. Nu matak sakali deui Aki rek amanat ka jang Sarim, omat ulah rek nyarita. Lamun sieun poho kapaksa bibir jang Sarim rek dirapat heula ku Aki atawa baham jang Sarim rek dicocokan ku batu ngarah teu ngomong daek henteu. Aki masuk aya bae. Atuh nyetangtos we ari kitu mah. Ream ki ulah dicocokan liang kejo abdi mah. Margi duh teu kasawang ki pun kitu teh. Cek si Sarim bari jijideg jiga muni ngagebahkeun laleur piteuk dina irungna. Atuh ngadenge kitu cakakak Aki Somad seuri bari nepakan tak-tak si Sarim. Moal atuh ari mung mah jang Sarim. Nu matah kudu nurut kana papatah ti Aki ngarah teu tulus dicocokan liang letter ujang teh. Hayu urang ini teh ayeuna mah geus reureut capek ujang. Cek Aki Somad bari jung nangtung terus ngaleos ini teu ngalieukeun deui ka si Sarim. Jung si Sarim nangtung terus nuturkeun ka Aki Somad nu geus mimiti nincak hamalan Sang Hyang Taraje. Si Sarim samemeh naek nuturkeun Aki Somad meuni ngahuleng. Panoneuteub seukeut kana Sang Hyang Taraje. Bari tangah bangun seunggah ari rek nanya ka Aki Somad. Sieun peraturan Aki Somad geus berlaku. Atungan bati ngurutan dada bae. Bari colohok sarta pok nyarita sajeroning hatena. Waduh. Ieu tanyakan meuni nanjeur kieu ka Taraje. Ieu teh jalan ka langit kitu. Kulo mah ti sewad meureunnya. Ketebu grag-grag. Cidawe matak pejerel meuni awak teh. Tulang narolol meureunnya. Nah tanyakan ka bina-bina teuing ka kara aing mah saumur nyieun hulu. Maki jeung nanya kana model tempat kieu mah ye. Naon itu cenanya? Cek si Aki bejana Gunung Susuru cenah teh. Cek si Sarim bari tetep ngahuleng jiga nu Korea maju. Sedeng Aki Somad harita teh geus tepi kaluar sarta geus nangtung dina palataran nu datar. Barang red ka tukang tetela si Sarim masih keneh aya di handap. Atuh pok nanya bari molohok ka si Sarim. Jang Sarim, kunaon kalah ka ngahuleng ujang? Buru-buru naik, berang manten ye. Ngada gua naon di atuh. Cek Aki Somad bari ngagupayan ka si Sarim nu keur ngahuleng bari tangga. Barang ngadenge Aki Somad ngomong manehna pok nyarita. Teu ngantosana naon ki? Abdi mah ngahuleng sote paur bilih salira Aki ragrag. Lamun abdi aya keneh di dieu mah pan tiasa kasangap meureun Aki teh. Tada ayeuna mah Aki parantos salamet, mangga abdi bade ngawita naik. Cek si Sarim ngabohong daerah ari rek nyebut ingis mah. Lantaran piraku ari aki-aki bisa manehna teu bisa. Atuh geus kitu mah kalacat si Sarim naek ka Sang Hyang Taraje. Gayana dina naek jiga nu heueuh taya kapaur. Tapi dina hatena mah meuni ting sereset. Sok sieun ti soledat ngalayang ragrag gahanap. Da eta mah ceuk peripaosna hatena murengked sewak luar biasa. Sabuat si Sarim naik, pok Aki Somad nyarita. Wah, geus rupa-rupa we nyarita teh jauh. Gancangan naik na ngarah tereh tepi ujang. Cek Aki Somad bari neuteup ka si Sarim nu keur ngarayap naik. Ari si Sarim harita teu ngajawab lantaran pikiran anak kabeh tamplok kana tincakeun. Teu lila kalacat, cek nincak palataran nu lega. Sarta Sang Hyang Taraje geus kaliwatan. Atuh meuni narik napasna ge panjang bakat ku ngarasa lugina. Geus bisa ngaliwatan jalan nu pibahyaeun. Sanggeus aya di luhur pok si Sarim nyarita. Bade ka mana ieu terasna ki? Sareng de ari teu kenging nyarios teh ngawitan ti mana sareng iraha deui ki? Cek si Sarim ngahegak bakat ku capek. Urut nanyak dina Sang Hyang Taraje nu kacidan anjeurna tur netekna. Urang kabeh tonggoh ujang hayu tuturkeun Aki. Ulah loba miceunan waktu. Waktu berguna pisan ujang. Ari teu meunang nyarita mimiti ti ayeuna jang.
Cek Aki Somad leos lempang muruk kana tanyakan hiji deui. Ari si Sarim teu nyarita deui lantaran cek Aki Somad teu meunang nyarita. Teu mimiti ari yeuna teh. Padahal Aki Somad mah nyarita kitu soteh ngarah si Sarim teu ngomong. Lantaran nu teu meunang nyarita mah lamun geus aya di jero nagara siluman buta hejo. Teu lila Aki Somad jeung si Sarim geus terepi ka lawang guha minangka pintu gerbang nagara siluman. Kalayan teu loba carita, sub Aki Somad asup ka guha nu masih keneh kawas ti heula waktu basuri kadinya. Dina sungut guha ramai akar-akaran anu tungtung ngagarenang ka kucai, nu rupana beureum jiga getih. Eta cai terus nyerak celakan ka hanap ningang kana batu tapi taya urutna. Atuh si Sarim meniting puriding bulu punukna. Ari nempono kitu mah, tapi sanajan sieun jeung kaget maksakeun nuturkeun ka Aki Somad. Nu harita geus ngajemprak sila ipis jiga kuncen. Samemeh Aki Somad mapatkeun jampe pamake jeung sagala rupa jang jawokanana, pok ngaharebos lalaunan ka si Sarim bari noel kana tuurna. Jang Sarim, urang geus mimiti nyang hareupan lawang saketeng di nagara siluman. Sakali deui Aki rek merepepelingnya. Sangkan ulah poho, kade ti mimiti ayeuna jang Sarim ulah nyarita. Lamun manggih nu arada aneh tur aheng, toel Aki lalaunan terus tunjuk kalau disebut anehnya. Sok urang ngamimitian ujang. Cek Aki Somad bari terus malik deui ka hareup. Karek nyerek ngamimitian mapatkeun ajian ping-pingna geus ditoel ku si Sarim. Terus ngalieuk Aki Somad teh sarta poknanya. Aya naon jang Sarim? Cek Aki Somad ngareret ka si Sarim. Sedeng si Sarim teu ngajawab. Kalah nunjuk kana cai beureum anu nyarak celakan dina akar nu ramai. Dina sungut guha, Aki Somad rada keheul pok nyarita bari molotot. Ish, ulah waka ayeuna atuh jang Sarim. Keun anu kitu mah urang terangkeun engke we lamun geus aya di imah. Sok peureum ayeuna namanya. Cek Aki Somad bari terus malik deui. Sarta si Sarim teu baha terus peureum sakumaha papatah ti Aki Somad. Sedengkeun Aki Somad harita geus mimiti mapatkeun jampe pamakena. Cek paripaosna mapatkeun ajianana. Sakabeh aji pangaji jampe pamake ditumplekeun maksudna manehna hayang nuju ka nagara siluman. Maksudna rek ngenta ubar keur urang lemur Cikarancang anu keuna ku sasaran. Estuning kacida pisan matak ngaripuhkeun urang lemur Cikarancang. Lantaran sing sakumna barudak, terutama barudak leutik mah keuna ku panyakit anu samodel anakna Bapa Lebe. Anakna Mang Haris, katut anakna si Sarim teh. Para mitra kaum dangu. Sanggeus beres Aki Somad mapatkeun jampe pamakena. Siuk aya angin ngagelebeg tarik pisan, sora mungguh ngaguruh mata keung. Si Sarim nu keur peureum bari ngahep-hep teh meni ngagurubug bakat kureuwas. Ngadenge sora angin tapi teu bisa majar kumaha da puguh ulah nyarita ku Aki Somad. Jadi kapaksa kasieun diteureuy ku sorangan, bari murungkut malah bulu punuk geus teu kudu dicaturkeun deui. Teu lila rieg bumi alam karasa ingeung kawas diendagkeun ku lini. Berai Aki Somad beunta, barang breh tetela sagala rupa nu katempo geus robah. Oreng Aki Somad geus tepi ka nagara siluman buta hejo. Nu ngagegeuh di eta tempat teu aya sanes Prabu Anom Lokawisesa. Ari geus kitu mah jung Aki Somad nangtung, terus noea tak-tak si Sarim nu masih keneh peureum bari diuk. Korejat si Sarim cengkat sarta berai panona beunta. Terus culang cileung nempoan kaayaan nu aneh ceuk si Sarim. Tapi sanajan heran jeung teu ngarti, teu ieuh nyarita si Sarim teh. Kalah jung nangtung lalaunan nurutan Aki Somad. Sanggeus nangtung tuluy mencrong kana beungeut Aki Somad, bari ungeuk-ungeukan jiga nu keur sepor isuk-isuk. Untung Aki Somad ngarti, gancang dijawab ku ungeuk bari nyerengeh seuri. Atuh nyeh si Sarim ge seuri teu beda jeung nu garelo nu gelo anyar. Geus kitu mah koloyong Aki Somad mimiti leumpang. Ngajugjug ka hiji tempat nu dijaga ku gulang-gulang buta, nu jarangkung badag. Ari horeng si mana horeng Aki Somad nyampeurkeun ka pintu gerbang anu berasna ka karaton Raja Siluman Buta. Ti kajauhan keneh si Sarim geus katempoeun para penjaga. Puguh bulu punuk si Sarim meniting puringkak.
ting puriding maruringka karudang kabeh lantaran kakara harita manehna nempok makhluk-makhluk nu kacida geledena. Tapi sanajan sieun maksakeun lempang nuturkeun ka Aki Somad, barinya kelantungtung baju Aki Somad. Sanggeus rada deukeut ka tempat nu keur jaraga, reg Aki Somad eureun heula lempangna, terus malik ka tukang ngareret ka si Sarim. Nempo si Aki eureun reg si Sarim ge eureun, terus panon neuteub seukeut kana beungeut Aki Somad. Ari Aki Somad pel napelkeun curugna kana biwir bari ungeuk. Gancang ku si Sarim dijawab ku ungeuk deui. Teu lila Aki Somad nunjuk ka para penjaga nu keur ngabaredega bari nyarekal umak jeung gada. Aki Somad ungeuk, si Sarim ungeuk, jadi duanana ting arungeuk kawas wayang golek keur diigalkeun ku dalang. Atuh geus kitu mah terus nu pireuk anyar maraju deui sarta terus ngaliwatan jalan gede anu terusna atawa berasna ka karaton. Para panjaga anu marolohok teh saurang ge teh nu nyahoeun ka Aki Somad jeung ka si Sarim nu ngaliwatan ka hareupeunana. Ari Aki Somad jeung si Sarim jongjon leumpang muru ka karaton, tempatna Prabu Anom Lokabisesa. Kalayan teh uluk salam heula gancang nu duaan teh arasup ka jero karaton. Barang geus asup, kebeg si Sarim ngarenyag satakar kebeg lantaran teteh lapisan di eta tempat geus nyampak Basuri jeung Aki Giri. Duanana keur ngadeheus ka Raja Siluman Buta Hejo pamunjungan Basuri anu katelah Prabu Anom Lokabisesa. Nempo kaayaan kitu, gancang si Sarim noel ka Aki Somad terus nunjuk ka Basuri jeung Aki Giri nu keur dariuk meuni meneko we. Malah di dinya geus nyampak jin jereng keneng nu kamari diporo ku si Sarim jeung Mang Haris katut si Otong. Nempo kitu gancang Aki Somad ngajawab ku ungeuk. Geus kitu terus Aki Somad lempang lalaunan muru ka gigireun korsi Prabu Anom Lokabisesa bari ngareret ka si Sarim. Gancang si Sarim ungeuk sarta terus nuturkeun pandeuri bari ret panona ka sakurilingeun tempat merbayaksa. Teu lila gek Aki Somad diuk gigireun korsi Siluman Raja Buta, malah gek si Sarim ge ngilu diuk bari tetep rarat reret sagala ditempoan da puguh segala aheng jeung aneh di karaton Siluman. Sanggeus duanana dariuk, terus Aki Somad noel ka si Sarim bari terus nunjuk kanu keur ngariung. Maksud Aki Somad sangkan si Sarim ngabandungan caritaan si Raja Siluman Buta anu keur tanya jawab jeung Basuri katut Aki Giri. Terus si Sarim ungeuk tana ngarti sarta tuluy panonna neuteub kanu keur rundingan. Tekung silila pok Prabu Anom Lokabisesa mimiti kadengi nyarita. Sorana sakumaha biasa ngagerem tur euneur handaruan maklum Raja Buta nyarita di jero karaton. Suri, mana hasil pagawean maneh ha? Ku aing diarep-arep datang bari mawa babanang, tapi nah ayeuna lengo ha? Sok caritakeun ka aing deuleu. Naon sababna sia lengo? Nah sia geus teu hayang hartina mah mi Gusti ka aing ha? Cek Prabu Anom Lokabisesa bari molotot ka Basuri nu keur ngeluk tungkul. Kawas bueuk meunang mabuk. Atuh puguh pikeun Basuri. Barang ngadenge ditanya, meni ngadeg-deg awakna lantaran geus rumasa teu bisa ngalaksanakeun tugas sakumaha mistina. Teu lila pok ngajawab bari nyembah. Aduh, Gusti Raja, sewu bebenu laksa duduka. Sadaya daya nyangakeun ka salira Gusti Raja. 1000 teu matak janten benu, 1 juta muga teu matak wara. Isim abdi rumaos lepat, teu tiasa ngajalankeun kapalai salira Gusti Raja nun. Nanging sok sanaos kitu, ari dijalankeun mah parantos ku jisim abdi teh nun. Samalih parantos hasil ngabantun hiji jalmi nu disadiakeun ku salah sawios hamba Gusti. Nanging di setengahing perjalanan kabujeng dipegat ku si Itok dugi kagagal sun. Samalih jisim abdi ampir-ampiran bobor karahayuah nun. Kitu Gusti Raja, sakali dihapunten we nu kasuhun. Jawab Basuri, buburilak para mitra sadaya bari cong nyembah. Meni rapat-rapat we para mitra, kana tehal nu aya di dinya burileng. Si Raja Buta buburilakan galak alabatan mata heulang. Untuk
kakerot bakatku ambak urat beheng kaciringa ranteng bangun heras katempona sanggeus kakerot jeung molotot radalila pok raja buta nyarita deui. Suri, dedengian aing sia geus tepung jeung si Itok ha? Di mana eta teh? Jeung kunaon sia make kudu eleh ku pantar manusia model si Itok? Jawab sia Suri. Cek Prabu Anom Lokawisesa bari tetep mureleng ka Basuri. Nyangakeun sadaya-daya Gusti Raja. Isim abdi rumaos teu kiat ngaladenan pangawasa si Itok nun. Margi si Itok teh sanes jalmi samanea ayeuna mah Gusti. Ku jalaran kitu sakali deui hapunten we nu kasuhun. Cilaka deuleu Suri. Ya aing geus beak pangampura deuleu. Malah jigana geus eueuh deui waktu pikeun mere kasempetan ka sia. Jadi kapaksa ayeuna sia moal bisa balik deui ka alam manusia. Sarta awak sia bakal dijieun bahan bangunan di negara aing. Geus sia mah jempe Suri. Aing rek nanya ka si Giri. Giri. Coba ku anjeun terangkeun. Nalakon nu kaalaman ku anjeun jeung si Suri. Nah bener eta teh ha? Cek Prabu Anom Lokawisesa. Bari molotot ka aki Giri nu keur ngajemprak sila bari ngeluk tungkul. Katempona ajrihna keur para mitra sadaya. Ka Prabu Anom Lokawisesa teh manehna teu wani cengkat. Barang ngadenge aya nu nanya ka dirina cong nyembah bari tungkul sarta pok ngajawab berada ngeleper. Sumangga Kangjeng Gusti, ku jisim abdi bade diterangkeun sumuhun. Nanging langkung ti payun hapunten kateda rehna jisim abdi teh teu tiasa ngalaksanakeun tugas. Sajabi ti kitu pamugi Gusti Raja kersa ngabanungan kana pihatur jisim abdi. Kieu lalakonna teh Gusti Raja. Jawab aki Giri bari terus nyaritakeun lalampahanana. Nu karanapan kumaranehanana jeung Basuri. Salila ngajalankeun tugasna. Malah kabeh ditetek taya nu kaliwat. Nepi ka tek-tek bengekna ceuk paripaosna. Prabu Anom Lokawisesa katut para ponggawa karaton. Nu harita nyaraksian keur merebayaksa manigaro godag ngadenge caritaan aki Giri. Malah bakat ku kaget jeung katungkulkeun ku ngadengekeun lalakon aki Giri. Aya hiji ponggawa kerajaan nu colohok bari nyabutan janggot. Bakat ku anteng nepi ka teu karasaeun janggot geus beak kacabutan, sedang aki Giri pungkas caritaanana. Tah kitu sun. Lalakon nu kaalaman ku jisim abdi teh Kangjeng Raja. Ku jalaran kitu sumangga nyangakeun sagala rupi ka salira Gusti. Saur paripaos bari disiksik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang. Eta mah teu langkung salira Gusti. Nyangakeun jisim abdi bohong teuk-teukeun suku benteng belokeun. Bade dihideung bade dibeureum mangga nyangakeun. Cek aki Giri bari cong nyemah deui meuni ngaju laut. Prabu Anom Lokawisesa ngahuleng barang ngadenge lalakon aki Giri jeung Basuri. Sajongjongan mah gawena molohok bae. Sungut calawak nemongkeun si Uhung nurang geteng. Si Sarim jeung Aki Somad sarua pada colohok ngadenge caritaan aki Giri. Duanana silih reret bari ungeuk-ungeukan. Tandana ngarti malah nyeh Aki Somad seuri leutik bangun nu kacida bungahna. Manggih pangalaman kitu. Teu lila pok Raja Siluman Buta nyarita deui. Bari gegejelig jiga nu amek bakat ku tarik-tarikna. Ngagejelig nepi ka lampu gantung ku gulayunan tarik pisan. Giri, sagala caritaan anjeun ku aing kaharti pisan deuleu. Tapi aing can percaya 100% kana caritaan anjeun. Dah kulantaran kitu. Aing rek minta bukti ka anjeun. Sanggup ngabuktikeun atawa henteu he? Cek Prabu Anom Lokawisesa. Bari molotot ka aki Giri. Sanggem Gusti Raja nanging kedah kumaha carana kanggo ngabuktoskeunana sun. Margi jisim abdi teh teu ngabantun barang buktos. Jawab aki Giri rada ngadeg-deg sok sieun manehna teu bisaeun mere tanda bukti ka Raja Siluman Buta Hejo. Tapi sok sanajan kitu ari dina hatena mah boga kayakinan yen aki Giri bakal bisa ngabuktikeun. Gampang deuleu Giri, gampang. Pikeun ngabuktikeun sirah-sia nu geus botak eueuh buukan. Ku aing bakal ditulis saeutik.
Lamun keluar getih tanan anjeun ngabohong, tapi lamun teu keluar getih hartina anjeun bener. Kumaha sanggup kira-kira nagiri? Cek Prabu Anom Lokawisesa bari jung nangtung lalaunan. Terus ngabedega nulak cangkeng gagah pisan. Aki Giri menireup geuneuh rai pias bakat kureuwas jeung kaget. Teu sangka sacongo buuk yen siluman Raja Butahejo bakal nyarita kitu. Pikeun neangan bukti, tapi sanajan kitu kapaksa Aki Giri teh nyanggupan paminta Raja Siluman Butahejo lantaran lamun nolak bakal tangtu leuwih goreng balukarna. Para mitra kaum dangu, kulantaran sieun jadi matak, pok Aki Giri ngajawab bari rada muringis lantaran kulit sirah geus asa ting sereset dituri. Gusti Raja kanggo nyugemakeun kana mana salira Gusti. Mangga jisim abdi sayagi kanggo diturih ku salira sun. Jawab Aki Giri bari terus ngalaan totopong. Berai totopong dibuka sarta breh katempo ku sarerea. Sirah Aki Giri meuni bolenang herang taya buukan. Atu nempok itu cakakak Prabu Anom Lokawisesa seuri bangun nikmat. Atu cak-cak jeung lancah nu keur tingkarayap di lalangit. Ngadadak marurag kagebag kabeh ku nu seuri. Lantaran seuri Prabu Anom Lokawisesa harita menikat mata katorekan bakat kutarik. Si Sarim ngahaja nyocokan ceuli ku tungtung curug bari bulu punukna ting puriding harudang kabeh. Teu lila pok Raja Siluman Butahejo nyarita deui. Giri, pangbakti anjeun katarima pisan sia deuleu ku aing. Sok tunggu sia Guri. Ku aing bakal diturih hulu anjeun. Cek Prabu Anom Lokawisesa bari kodomang ngadeuketan ka Aki Giri. Sarta dina leungeun katuhu geus aya hiji peso nu kacida gedena. Keur ukuran manusa mah gedena hampir sarua jeung puhu. Raga jigobed paranti meulahan balok bari murungkut pok Aki Giri ngajawab. Sumangga Gusti Raja, margi jisim abdi kita tadi ge parantos tungkul sun. Malih ieu punuk meuni parantos cangkeul nun. Syukur. Syukur sia Giri. Ku aing katarima hulu sia. Cek Prabu Anom Lokawisesa bari ngayunkeun leungeun nu nyekel peso. Nu narempokeun meniting rarenghap nahan napas bari ti pepereket. Ngegel bibir sorangan bakat ku paur. Teu lila seret si Raja Siluman Butahejo. Nurihan kulit sirah Aki Giri ku peso. Tapi jang geus kitu kuduna. Sirah Aki Giri tete lapisan teu aya getihan. Malah bakat ku panasaran terus sirah Aki Giri diturihan ku peso nepi karaca. Tapi tetep teu kaluar getih sakecelak-kecelak acan. Geus puguh kitu mah pok Prabu Anom Lokawisesa nyarita deui. Cukup Giri. Caritaan anjeun teh tela teu mencog saeutik oge. Caritaan anjeun teu salah hartina anjeun teu ngabohong. Ayeuna aing percaya kana caritaan anjeun. Tapi sanajan kitu tetep si Suri moal bisa balik deui ka alam manusia deui. Lantaran kasalahan jeung pamentana geus leuwih tina ukuran. Geus leuwih tina dosis muncek dokter teh mah. Ayeuna aing geus waktuna narima pangabakti ti si Suri. Aing geus moal mere deui bantuan ka si Suri. Sanajan nepi ka ceurik ngaluarkeun cimata getih ceuk paribasana. Tah kulantaran kitu poe ieu aing rek mere hiji kaputusan ka anjeun Giri. Kahiji, si Suri moal bisa ngulampreng deui ka alam manusia. Tapi rek dijieun tambahan bahan bangunan keur nyieun jalan. Lantaran koral pikeun nyieun jalan di nagara aing geus beak deui. Kadua, anjeun kudu ngajalankeun tugas sakumaha biasa. Nyata nungguan guha ki rejeki nu aya di puncak Gunung Susuru. Artina anjeun mah bisa kene balik ka alam manusia sarta kudu ngajankeun pagawean nu biasa. Katilu, perkara si itok aing nu bakal newakna sarta ku aing rek sakalian dihakan atah harita kene. Lamun beunang kitu sote. Hari teu beunang kapaksa aing kudu ngadahar angin heula deuleu. Lantaran kahakanan keur aing jadi areuweuh gara-gara kalakuan si Suri negara aing ngalaman kurang hakaneun. Hayeuna negara aing ngalaman lapar di negara aing deuleu. Kahakanan eueuh ayeuna mah. Biasana numpuk di gudang, ayeuna mah geus beak bersih. Berat deuleu. Dah kulantaran kitu,
Anjeun kudu usaha sabisa-bisa sangkan loba manusia nu kabita ku harta banda ti aing. Kumaha kira-kirana sanggup Giri? Cek Prabu Anom Lokabisesa bari ngadangahkeun sirah Aki Giri nu harita ngeluk tungkul atuh beuki beungeut Aki Giri cengkat sarta pok ngajawab tatag pisan. Aduh, hatur rebu nuhun Gusti Raja, sumangga sagala kapalai salira Gusti bakal dilaksanakeun ku jisim abdi. Sajabi ti kitu pamugi salira Gusti Raja ulah ngaraos alit mana sun. Margi satungtung urang manusia ngabarotuhkeun duit mah. Salira Gusti teh moal kakirangan tuang sun. Tah kumargi kitu sayogikeun we artos sing seueur kanggo ngolo-ngolo para manusia nu nuju lieur ku artos. Margi kauninga pan seueur manusia nu kolang maina teh Gusti Raja. Tah nu kolang sareng nu selon eta nu ku urang dituju teh. Kitu numutkeun pamenak jisim abdi nu bodoh kitu Gusti. Cek Aki Giri bari pongcong nyemah. Hatena ngarasa bungah nu taya papadana ngadengi kaputusan atawa vonis ti Raja Buta. Manehna bisa balik deui ka alam manusia. Perkara basuri ku manehna teu ieu dipake pikiran ari geus puguh kitu mah. Raja Siluman Buta Hejo harita teh pok nyarita deui nya kakak seuri eta ngagagak meuni hanaruan sorana. Giri, hanya kal euy waktuna kaburu beak. Tak kitu anjeun meuting di nagara aing, isukan anjeun bisa balik deuleu. Marang terasa daya.